Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya dalilal khayyara dulluna ala tariqis sadiqin. Amin. Waj'alna min ibadikal mu'minin waj'alna min ibadikal muslimin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal muhsinin waj'alna min ibadikal mukhlisin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad labdun wa ma'nan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal isra'i wal mi'raji ta'limun li ummati. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadirin lemur semono turun ngidul bahe ngalir cobor ngulon mentas jalan kacaina ngaransari katampian tina mijina saketi alun-alun sewo cengkal sapersep daria tatangga desa. Lemah luhur menang ukur, lemah putih menang ukir di auran batu bulut sing karicep sing hariyang tandang tanding lir orai sancamoyan. Sim kuring ti Cianjur turun gunung ungah gunung mapai lebak jeung bung bulang nete akar ngeming jangkar mipir pasir nolong kawing nyisi lamping nepis wiring nyog anyog kaya lembur cibolang ngarana. Anu mana waktu terus maju patumu-tumu zaman kaliwatan halodo kasilih ngijih ganti bulan ganti tahun disiksi ku menit dicacag ku mangsa diwengku ku waktu. Yuswa urang sadayana teu karaos awahing ku genah jeung betah kemalanang di alam dunya sok sanaos dirungrung ku kabingung ditumpakan ku kasusah. Nete semplek nincak semplak itu salah kilain dia eueuh ragap teu aya. Usaha di modalan badag tigi celek letik sumawona dagang timbul hutang tani timbul daki kuli oge tak-tak tai monyetan. Lompat ka darat ti soledat gedi kacai ti gejebur balik ka imahnya rampak tukang kiri di nararagi. Tapi kekeh sok sanajan kitu kangaranan manusia kumbalenang di alam dunia kabeh oge hayang paambrok jeung kabunga. Sokomo orang salaku umat Islam kabunga hayang karandapan di dua tempat di dunia hayang pinangih jeung kabagjaan. Di akhirat hayang kepetik hasilna ka ala buahna kapiboga ganjaranana sarta dipernahkeun dina tempat nu dipikaridho ku Allah sawarga ngaranna. Mugia kum sadaya nu hadir khususna sing jadi ahli surga. Amin.
ya Allah ya Rabbal. Ku hal eta puja urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla, puji ka Gusti nu Maha Suci. Salawat miwas salam muga dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadaya anu jadi mata holangna dunia, paduka termulia baginda tercinta Habibanna Muhammad. Kahormatan anu utami tumbuhing tina ati sanubari kasanggakeun ka para kiai, para hujaj, para masyayikh, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat, ibu bapak, pemuda pemudi, remaja putra putri, sepuh miwah anom, teka kantun para murang kalih teu hilap staf organisasi kepemerintahan mulai dari bawahan sampai atasan, bapak kepala desa dugi KRT na, panitia penyelenggara sinareng jajaranana oge pengatur waktu penata acara anu sami kusim kuring dipihormat kalian mugia ku Allah dimuliakeun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya diirodah tur diinayah ku Allah subhanahu wa ta'ala dikarsakeun kumpul ngariung patepung lawung patepang wajah hempak marbayaksa dina ieu saah. Taya lintang nu janten marga lintang tinembongkeun sifat abdi salaku hamba Allah ngagugurkeun kewajiban sejatolabul ilmi dina raraga mieling kana peristiwa mulia kejadian anu agung tumiba Isra sinareng Mi'rajna ka baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan sagala rupi pengorbanan ibu bapa aya oge nukur korban suasana aya teu? Aya nu ngarasa tiris, nu hareudang, nu tunuh, da katingal di diukna kieu. Nu cangkeul wae aya. Da teu daek cicing diukna unyan inyen. Mudah-mudahan sagala rupi pengorbanan urang sadaya sing jadi tanda bukti cinta urang ka baginda Nabi. Amin. Urang dia cinta ka Nabi Muhammad. Nu kompak jawabna cinta. Tong nyentak kang biasa we. Ngomong-ngomong soal cinta, cinta teh aya 3 kriteria, hiji cinta kapaksa, 2 cinta karena, 3 cinta seutuhna. Mana ari cinta kapaksa, contoh jelema rumah tangga ceuk nu nanya, nyi kah betah rumah tangga jeung salaki teh? Duh bapak, dirasa-rasa rumah tangga 8 tahun lilana terasa hampa. Nah, cinta abdi bertepuk sebelah tangan. Ari kitu, salaki memang bogoheun ka abdi tapi abdina kurang pati bogoh. Geuning sia daek dikawin. Daek sote baheula dijodohkeun ku kolot. Berarti kapaksa. Ke ari anak sabar hiji ayeuna. Ari anak mangus 8 boa edan ngaku cinta kapaksa ari anak geus 8 beureun satahun hiji heuh. Kadua, aya cinta teh cinta karena aya tujuan lain siga mana contona abg keur mujuhna geulis kawanti-wanti endah kabina-bina geulis bawa tinggal jadi endah bawa ti kodrat namun ditilik ti gigir leungik ditetep ti hareup sieup ti sawang ti tukang lenyang ret kana tarangna lancah mentrangan irungna kewung-kewungan pipi katumbirian pamenteung daun seureum mondoreuh ngayun ka deudeuh waosna gulagu mantung gadokna nog sapotong lameina ngagundewa cangkengna ngabiola bitisna ngajantung cau mangala aduh hai lah pokona mah. Tapi cek urang Cibolang mah nu geulis teh anu kitu ece di mana awewe nu potongan awakna kijang panter eta geulis. Naon cenah Ustad kijang panter teh kaki panjang pantat banter. Abdi mah dangora keneh pemuda bujangan keneh resep pelen kanu kitu tapi di mana gadis awakna jangkis. Naon ari jangkis jangkung ipis. Triplek juga kan Bapak manggeus kolot resep teh kanu irungna banggir awakna bang-bang tah nu kitu mah katalahna si BMW. Naon ari BMW? Bahenol montok weleh-weleh.
hanya kal abg nun cantik jelita usiana belia daek dikawin ku aki-aki umur 150 tahun pedah aki-akina beunghar lega sawahna loba duitna mewah mobilna sigrong gedongna bahkan si aki janji ka calon mitohana mun aing janji kawin kanyak manyeh ke manyeh inyong bapakna ku aing ka Mekah geunder teh hayang ka Mekah gratisan mung ongkosan anak parawan dibikeun ka aki-aki tungtungna anakna ruksa ka Mekah henteu ripuh tamah katilu aya cinta teh cinta seutuhna inilah yang dimaksud dengan cinta sejati inilah yang dimaksud dengan cinta hakiki cinta sejati sabda Nabi ngabogaan 3 ciri sidqul mahabbati fi salasi khisalin ari ciri cinta anu sejati eta aya 3 rupi hiji ayah taro kalama habibihi ala kalami goirihi jelema cintana sejati ka baginda Nabi sok ngutamakeun parentah Allah jeung Rasulna tinimang parentah anu sejenna tadi ibu bapak kompak ngajawab cinta ka Nabi Muhammad yuk penting ieu urang muhasabah diri ngukur kakujur nimang ka awak sejauh mana kaki kita melangkah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya kuring rek nanya ibu bapak pemuda pemudi urang dieu lamun beres salat maghrib salat isya sok tuluy kamarana euy tuluy kamarana padahal Rasul marentahkeun di mana anjeun beres salat fardu utamana ulah waka incah balilahan tina tempat diuk sabada salatna sabab di dinya malaikat rahmat mangmentakeun hampura ka Allah keur ka jalma nu teu robah diukna sabada aweh salam tina salatna alias wirid tarojol teh ibu-ibu Ustad cuma asok anteng diukna sajadah mau kena nyampai kene ngan bari nyarane tapi bari naon nyaho HP karek awe salam geus OTW deui wae teh eta di Cianjur Bu nu kitu teh di dieu moal pati beda insyaallah. Kadua wa yahtaramu jalasata habibihi ala mujalasati ghairihi jelema cintana sejati ka baginda Nabi nomor kadua sok minang hadir minang sumping kana tempat-tempat nu sering dilinggihan ku Kangjeng Nabi mana masjid majelis ta'lim majelis salawat majelis zikir majelis manakib majelis ratib dan majelis qiraatul Quran alhamdulillah sok aya di dieu pangajian bapak-bapak jeung pemuda osok kompak siga kieu osok alhamdulillah kade ulah cara urang Cianjur batur ngabring ka pangajian ngaleukeun keuy ngabandalet ngemat-ngemat nyatang pinang manehna makalakah mapai-mapai leuwi bari nyoren jejer ngajingjing kempis ngepeul-ngepeul eupan batur ngaji seeta kalakah nguseup sok aya di dieu batur ngaji manehna nguseup kira-kira aya moal aya anu ngaku moal ibu-ibu osok kaladir ke pengajian kedul getol kade datang ke pengajian ke majelis taklim tempon-tempo lamun anyar panen salaki anyar gajihan gidik ka kota meuli baju kabaya organ di samping Nurul Aini kerudungna Humairah senalna merek rindi matching lah pokona mah aya sesa duit nyimpang ka toko perhiasan meuli kongkorang 2 belit pahili jeung kolotok muning gelang pinuh tina pigelangan kana kelek da keupatna ge kieu tah gengge we biti sagede cingir kakarek sumangat gidi ka majelis taklim naon sababna aya hate kadua pamer diuk di madrasah di tengah tekung sila jamaah pinuh kakarek si ibu action nu ngaji teh lobaan anya nama buka bajuna hareudang
Ibu diukna di juru masih kene kosong kokolocrokan can turun leungeun teh can nanya sabaraha gram. Aduh ngaji teh emo koe cangkeul nyang hunyar padahal nemongkeun gengge. Mun diriweuh rame di madrasah teh. Ternyata isukna diriksa suratna palsu, emasna duble. Paingan bodoh punukna teh atuh. Katilu. Wa yahtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Jelema cintana sejati ka baginda Nabi sok minang milampah perilaku nu dipikarido ku Allah jeung Rasulna tinimang perilaku nu didorong ku hawa nafsu. Ibu bapak hoyong menang ridho Allah hoyong henteu. Seberapa penting ridho Allah untuk manusia kacida pisan pentingna. Naon sababna? Jalma lamun geus menang ridho Allah, jalma lamun geus aya dina ridona Allah tong di dunia ke di akhirat. Di akhirat tong di surga, di neraka bakal karasa tiis insa. Contoh, di dunia aya penjara, di penjara aya dua golongan manusia, hiji tahanan, kedua penjaga kertahanan mahripuh jeung balangsa kacida naon sababna dahar di dinya, sare di dinya, kadang modal oge di dinya. Sabab keur dihukum. Tapi beda keur penjaga najan cicing di penjara manehna bungah kacida naon sababna. Mani sadaekna dahar saseubeuna pake saginingna bahkan tiap bulan keur penjaga mah narima gajihna bener. Matak lamun tahanan dikaluarkeun ti penjara atoheun bungah kacida sabab bebas tina masa hukumanana. Tapi sabalikna lamun penjaga dikaluarkeun ti penjara dengan tidak hormat alias dipecat, manehna bakal nalangsa sabab bakal eureun narima gajihna. Contoh deui. Di dunia aya seuneu ceuk adat seuneu nutungkeun ceuk adat seuneu bakal ngaduruk imah hiji kahuruan belanwir teu datang tatangga teu manyuran imah bakal beak jadi ruhak. Laras Ibu? Tapi beda kajadianan Raja Namrud jeung tentarana ngumpulkeun suluh loba kacida suluh geus ngagunung Nabiullah Ibrahim diasupkeun kana jero gunukan suluh diseuneut ngagugudag tepi ka pareumna seuneu parem suluh beak jadi ruhak. Nabi Ibrahim lain tutung tapi sabalikna bardan wassalaman ala Ibrahim kalakah ngadegdeg kabulusan. Naon sabab? Nabi Ibrahim aya dina ridho Gusti Allah. Saha jalma nu bakal menang ridho Allah teh Ibu? Nyata jalma nu sok ngamumule kana mutiara titipan Allah, mutiara hidup. Mana mutiara hidup titipan Allah nu mampu nyalametkeun kahirupan manusia dunia akhirat sesuai sabda Nabi. Arba'atu jawahira fi jismi bani Adama alaihi salam. 4 untayan mutiara nu mampu nyalametkeun kahirupan manusia dunia akhirat. Sabaraha hiji cenah? Sabaraha hiji? Jang sabaraha hiji? 4 berji? 50.000 kade jang. Kala aya teh duitna je. Oh aya, kade jang kade jang. Asa kade. Ieu nya aya duit teh mere. Duaan. Ya Kang, duaan Kang. Tu jeung tukangna. Sok kade. Hayang berkah tina ngaji hayang. Cokot duit sok. Sok Kang, kade Kang, kana. Nah, gitu. Aduh, aing kalah ganteng ieu mah euy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfiro. Tuh. Cana korsina. Sok dia. Tah. Sok. Diri tuh calik. Sok diri tuh.
maksud uing mah korsi ngeunah ieu ieu mah najan empuk sim kuring beuteungna kateken eungah ieu mah geunah heueuh nya oh da empuk tah mah sabaraha hiji mutiara titipan Allah nu mampu nyalametkeun kahirupan manusia dunia akhirat opat anu opat teh mana hiji pal aklu kaduana wadinu katiluna wal hayau kaopatna wal amalu soleh hiji akal dua agama katilu gede rasa kaera kaopat amal soleh hiji naon hiji akal dua agama katilu gede rasa kaera kaopat amal soleh hiji akal kadua agama katilu gede kaera gede rasa mal gede rasa naon malu lain gede kemaluan kaopatna amal soleh bisa urang sora maneh mah bisa sora urang heuh ye 20.000 urang langsung manget DP tenang calik cicing heula sakitu digaji hayang turun cicing uing ngarah aya batur keung pan na panggung sorangan gitu. Kenapa manusia dititipan 4 mutiara oleh Allah Subhanahu wa taala? Sabab Allah nyiptakeun makhlukna di alam dunia di antarana 3 kategori makhluk ciptaan Allah. Hiji jamadat, kadua jismunam, katilu hayawan. Hiji jamadat, kadua jismunam, katilu hayawan. Naon ari jamadat teh nyaeta benda-benda keras di antara namana besi, batu, behel, kaca, eta teh tara naon tara ruas manyahara ripu